Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sabi'ah, katanya. Wal maqalatu jeung ari maqalah as-sabi'atu anu katujuh. Tina 30 maqalah teh nya. Tina 30 maqalah atana ti mau'izah, 4 hadis nu sesana kalam-kalam sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sareng para ulama salaf saleh sanesna. Eta an Yahya bin Mu'adzin. Diriwayatkeun ti Sayyidina Yahya bin Mu'adz, seorang pembesar Ahlussunnah wal Jamaah, tokoh sufi deh, anu aya di sekitar abad katilu. Di antara guru nanti nyata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ngaguru ke Abu Yazid Al-Bustami. Radiya muga mikaridho saha Allah Gusti Allah anhu ka Yahya bin Mu'adz. Kana dau ma'asallaha karimun. Nyatana kawal ma'asallaha karimun. Ma'asa. Henteu maksiat. Allah ka Gusti Allah taala saha karimun jalma anu mulya. Ai tegasna hamidul fi'ali anu dipuji pada melanana. Maksud karim teh orang mulia teh orang anu perbuatanna terpuji. Wa huwa ari karim eta man jalma yukrimu anu ngamuliakeun saman nafsahu kana awakna siman, memuliakan dirina bittaqwa kalawan takwa. Wabil ihtirasi jeung kalawan ngaraksa anil ma'asi tina pirang-pirang maksiat. Karena disebut karim. Orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan dan menjaga diri dari kemaksiatan. Wala asaro jeung moal mentingkeun, moal milih ad-dunya kana dunya. Ai tegasna la qaddama moal ngaheulakeun ha kana dunya, wala faddala jeung moal ngutamakeun ha kana dunya alal akhirati ngunggulan akhirat saha hakimun jalma anu bijaksana. Orang mulia tidak akan mendurhakai Allah, orang bijak tidak akan memilih dunia mengakhirkan akhirat. Ai tegasna maksud hakim teh ai tegasna musibun jalma anu bener fi af'alihi dina pirang-pirang pagawean si hakim. Wa huwa ari hakim eta man jalma yamna'u anu nyegah saman nafsahu kana awakna siman min mukhalafati aqlihi tina nyulayaan akal nasiman as-salimi anu normal. Hakim, orang yang bijak itu orang yang tidak mungkin atau tidak mau menyalahi penalarannya yang normal, akalna anu normal. Cik akal anu normal eta teh teu meunang nya berarti tara dipigawe. Eta ma asallaha karim wala asarud dunya ala akhirati hakim. Wal maqalatu jeung ari maqalah as-saminatu anu kadalapan tina 30 maqalah eta anil A'masy. Diriwayatkeun ti Imam A'masy, Sayyidina A'masy. Ismuhu ari ngaranna A'masy, Imam A'masy, seorang tabi'in.
Eta Sulaiman bin Mihran, Sulaiman bin Mihran. Al-Kufiyu anu bangsa Kufah, orang Kufah. Rodiya muga tinggal bendusa Allah Gusti Allah anhu ti Imam A'mash. Tabi'in danya. Ku Imam Syamsuddin Az-Zahabi mah Imam A'mash teh dijulukan Syekhul Muhaddisin. Syekhul Muhaddisin. Guru para ahli hadis, guru besar para ahli hadis, Imam A'mash teh. Imam Bukhari geus aya riwayatna teh dia teh Imam A'mash dina kitab Sahih. Imam A'mash tabi'in kana mana dia man nyatana qaul man kana ra'su malihi ila akhirih man ari sawe jalma eta kana lamun bukti naon ra'su malihi modal pokokna siman eta at-taqwa katakwaan orang yang modal pokokna teh katakwaan kalat maka mintul naon al sunu pirang-pirang letah an wasfi ribhidinihi tina nyipatan bati agama nasiman moal sanggup tiada kata yang bisa menggambarkan keuntungan agamana orang yang modal pokok nanti ketakwaan. Waman jeung ari sawe jalma eta kana lamun bukti. Naon ra'su malihi modal pokokna si iman eta ad-dunya dunya. Kallat maka mintul. Naon al sunu pirang-pirang leta an wasfi khusrani dinihi tina nyipatan rugi agama nasi iman. Tidak ada kata untuk menjelaskan betapa rugi agama orang yang modal pokoknya adalah dunia. Kumaha itu lebih diperjelas pimanana kumaha wal makna ari pimaknaeunana. Eta man ari sawe jalma. Eta tamasaka lamun nyekel deleg saman. Berpegang teguh saman alat takwa kana katakwaan. Carana bimtisali awamirillahi kalawan ngalaksanakeun pirang-pirang parentahan Allah Ta'ala bari mahaluhur sa Allah. Wajtina bil ma'asi jeung ngajauhan pirang-pirang maksiat. Surah tina imtisali awamirillah wajtina bil ma'asi teh bi an assasa surahna yen bakna litaswir ba litaswir teh pikeun nyurahkeun atau ngajelaskeun kalimah anu samemehna penjelasanna surah imtisali awamirillah wajtina bil ma'asi teh bi an assasa surahna yen ngadadasaran saman af'alahu kana pirang-pirang pagawean si iman bimuwafaqati syar'i atau bimuwafiqati syar'i kalawan pirang-pirang amal anu ngakuran agama anu akur jeung agama kalawan pirang-pirang amal anu akur jeung agama jeung syariat falahu mangka eta tetep pikeun si iman hasanatun ari pirang-pirang kaalusan kasiratun anu loba la tuhsa anun teu bisa kahitung naon hasanat. Orang yang berpegang teguh pada ketakwaan maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang tak akan bisa terhitung. Wa man jeung ari sawe jalma eta tamassaka lamun tetegenan saman ala umurin kana pirang-pirang perkara urusan mukhalifatin anu nyulayaan li syar'i kana agama berpegang teguh teh kana hal-hal anu menyalahi agama falahu maka eta tetep pikeun si iman
Kurang fa'alaihi. Falahu maka eta madarat kasiman sayiatun ari pirang-pirang kagorengan kasiratun anu loba. Ajazat ces anu apes naon al sunu pirang-pirang letah an zikri dzalika tina nyebutkeun eta sayiat bil adadi kalawan bilangan. Ya, secara umum gitulah orang yang berpegang teguh pada ketakwaan maka dia akan memiliki banyak kebaikan. Sebaliknya orang yang berpegang teguh pada hal-hal yang dilarang agama maka keburukannya sangat banyak. Tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Wal maqalatu eta Imam A'mash, syair Imam A'mash. Tabi'in, seorang tabi'in. Gelar teh Syekhul Muhadditsin. Wal maqalatu jeung ari maqalah at-tasi'atu anu kasalapan eta an Sufyan diriwayatkeun ti Imam Sufyan As-Sauri anu bangsa Saur. Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu wa huwa Imam Sufyan Sauri eta Syekhul Imami guruna Imam Malikin nyatana Imam Malik. Aya Sufyan Sauri, aya Sufyan bin Uyainah. Sufyan As-Sauri mah orang Kufah. Ari Sufyan bin Uyainah mah orang Mekah. Sufyan bin Uyainah mah guruna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaguru ka Imam Sufyan bin Uyainah. Dari Sufyan As-Sauri mah guruna Imam Malik. Da Imam Sufyan As-Sauri ge sok ka Mekah gitu. Sok ka Mekah. Ngalamun hajian yang ke Mekah, ke Madinah. Ka Imam Malik kantos ngaguru ka dinya, ka Imam Sufyan As-Sauri. Orang Kufah. Termasuk ahli hadis. Imam dina bidang ilmu hadis. Ngan ima kalabat kana golongan atba'ut tabi'in. Atau tabi'in ngaguru nanti Imam Sufyan Sauri teh ngaguruna ka Imam A'mash nu tadi teh nuluhurna sehingga ku sapali ulama mah lamun naon teh lamun aya hadis Imam A'mash anu kurang jelas tanyakeun ka Sufyan Sauri tanyakeun nanti ka dia soalna eta nu paling naon teh paling ahli gitu murid Imam A'mash anu paling ahli di antawisna. Ayah Sufyan bin Uyainah, ayah Sufyan As-Saurinya. As-Sauri mah Kufah, orang Kufah. Al-Kufi. Ari orang mah Al-Kopi. Tukang ngopi. Ayah Sufyan bin Uyainah mah Mekah. Sehingga cek Imam Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la zahaba ilmul Hijaz. Lamun teu aya Imam Malik jeung Imam Sufyan bin Uyainah, maka ilmu Hijaz Mekah Madinah bakal leungit. Jadi nu ngajaga di kantongna tokohna di Mekah Imam Sufyan bin Uyainah. Di Madinah Imam Malik. Dari Sufyan As-Sauri mah Kufah. Naon anu diriwayatkeun ti Imam Sufyan As-Sauri kullu maksiatin nyatana kawal kullu maksiatin. Kullu maksiatin ari saban-saban maksiat. Nasyiatin anu cukul, anu timbul naon maksiat an syahwatin tina syahwat. Maksudna syahwat teh aya yishtiyaqin nafsi, tegasna berontokna nafsu, hayangna nafsu, rinduna nafsu ila syai'in kana hiji perkara. Nya keinginan nafsu kana hiji perkara, syahwat teh, hayang nafsu. Fa innahu sanyanyana kalakuan eta yurja bisa kaarep-arep naon gufronuha kahampurana atau dihampurana maksiat anu timbul tina nafsu. Ail maksiati tegasna maksiat. Jadi maksiat anu timbulna memang tina kahayang nafsu mah insyaallah masih bisa kaarepkeun keneh dihampura ku Gusti Allah teh
Soalnya ke jalma teh masih bisa tobat. Masih bisa tobat teh manehna nya sadar eta teh keburukan sehingga bisa bertobat. Wa kullu maksiatin jeung ari saban-saban maksiat nasya'at anu timbul anu lahir naon maksiat an kibrin tina gumede ai dakwal fadli tegasna ngaku-ngaku utama eta fa innahu sanyana kalakuan eta la yurja teu arab-arab naon gufranuha dihampurana maksiat anu timbul tina sifat gumede. Soalnya naon manehna geus ngarasa ieu teh lain maksiat gitu. Gitu. Timbulna tina mengaku diri utama. Ngaku dirina utama, merasa gumede. Lianna maksiata iblis karena sanyana maksiat iblis eta kana bukti naon asluha. Asalna ieu maksiat iblis ail maksiat tegasna maksiat iblis eta minal kibri tina gumede. Tina merasa lebih baik daripada Adam. Kunaon cenah anjeun iblis teu daek sujud ka Adam id amartuk. Nah, ketika kami nu agung kaula nu agung marentah ka anjeun kita sujud kunaon? Qala ana khairum min. Cik iblis teh nya kuring leuwih utama, leuwih alus tibatan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nya Gusti nyiptakeun kami tina seuneu. Ari Adam mah diciptakeun ku Gusti teh tina taneuh. Sedangkeun seuneu leuwih utama tibatan taneuh. Buktina naon? Anu ngudud ge sok neangan teh seuneu, lain neangan taneuh. Aduh iblis eta. Padahal salah ya. Taneuh mah bisa menumbuhkan banyak tumbuhan anu bermanfaat yang makhluk hidup. Bisa menumbuhkan. Sanajan teu diseuneungan oge bisa anu bisa langsung didahar. Jadi jeung seuneu-seuneu mah teu bisa menumbuhkan naon-naon. Eta lah iblis merasa dirinya lebih utama akhirna teu daek sujud, akhirna maksiat ka Gusti Allah, artinya menyalahi perintah Gusti Allah. Teu kaarepkeun tah tobatna. Bahkan saur Abah teh maka pungkur almarhum al-maghfurlah al-mahfuz Abah Cipulus pernah cenah iblis ke zaman Nabi Musa hayang tobat. Nya hayang tobat aya keleteh hayang tobat. Musa cenah coba pang bejakeun ka pangeran anjeun cenah lamun kuring tobat ditarima moal tobatna. Nya Nabi Musa teh munajat ka Gusti Allah. Gusti cenah abdi kajurungan ku iblis. Kajurungan. Aduh katitnya di piwarang dititah ku iblis, piwarang naroskeun ka Gusti. Namun iblis tobat diterima moal tobatna. Bisa cenah diterima tobatna. Asal kudu sujud heula kana kuburan Nabi Adam. Oh Nabi Musa bunga tanya. Wah iblis rek tobat. Namun iblis tobat tuh geus tentram alam dunia teh. Soal ya kejahatan-kejahatan saja. Pas amprok deui jeung iblis. Kumaha cenah Musa? Kumaha hasilna? Cek Nabi Musa teh. Anjeun bisa tobat, cenah tobatna bakal diterima asal kudu sujud heula kana kuburan Nabi Adam. Cek iblis kumaha? Teu sudi najis abrig-abrigan. Keur hirup ge kuring teu daek embung sujud ke Adam, komodo geus maotna. Akibat memang merasa lebih baik teh tibatan Nabi Adam. Teu karep-arep deui. Da eta satungtung aya rasa gumede. Padahal tibang sujud kitu nya menghormati kana makamna Nabi Adam. Diterima tobatna. Eta kajenting langgeng dina neraka. Iblis. Yaz'umu nyangka sa iblis annahu kana sanyana iblis
eta khairun leuwih alus min sayyidina tibatan Gusti urang sadayana Adam nyatana Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Tapi orangnya tong non ya. Tong asa tong dendam teuing ka iblis teh. Dendam teuing teh kumaha maksudna teh? Aya di nyasawar almarhum al-maghfurlah al-mahfuz Abah radhiyallahu anhu. Aya kiai cenah. Tapi di lemburna teh aya nu nyembah karena tatangkalan badat. Ku kiai eta teh nya ku ajengan eta teh tatangkalanna rek di robohkeun, rek dituar, rek diragaji sampai pas deket kana tangkal kayu anu gede nu sok disembah-sembah. Datang we aki-akinya, iblis nyerupakeun aki-aki. Ka mana cenah? Jangan. Ieu cenah ieu rek nuar tangkal kai, bongan sok dipake sesembahan wae, menyembah kasalian ti Gusti Allah. Oh, gitunya. Ulah sok kitu cenah. Urang cenah. Lamun teu apal hirup maneh 100 tahunan deui atau nanti hirup maneh bakal nepi ka umur 100 tahun lah gitu. Ku kuring ayeuna keneh maneh geus dipaehan. Kan kuring mah apal we cenah. Maneh teh bakal nepi ka umur 100 tahun. Cek iblis teh anu nyaruakeun aki-aki teh. Oh heunya. Akhirnya nya cenah ari kitu mah tuh. Nanti terjadi we gitu. Terjadi manehna teh ieu heula naon ngaranna teh. Maksiat heula da rumah sengkewe cenah geus 88 tahun tobat deui. Akhirna naon? Nya maotna suul khotimah naudzubillahi min dzalik. Wali anna zallata sayyidina Adam jeung karna sanyanyana tipelesetna Gusti urang sadayana Adam nyatana Kanjeng Nabi Adam alaihi salam eta kana bukti naon asruha asalna zallah. Terpelesetna Nabi Adam melakukan kesalahan disebut teh zallah. Karena memang teu kahaja, tinggal haja-haja. Eta minasyahwati tina syahwat. Kan Nabi Adam dirasa bali nyasar para ulama mah iblis teh cenah ngarayukeun Nabi Adam teh. Oh cenah maneh teh kunaon cenah manaha kuma rabbukuma. Anjeun teh dilarang ngadeukeutan ieu tatangkalan teh sabab maneh teh ulah langgeng cenah. Lamun maneh ngadahar tatangkalan ieu maneh bakal langgeng. Arin lamun maneh hayang langgeng cenah sok dahar we. Sok dahar cik iblis teh. Nabi Adam mikirna teh heueuh nya. Lamun urang bisa langgeng terus musyahadah ka Gusti Allah, ngabakti ka Gusti Allah, menikmati kenikmatan anu dipasieun ku Gusti Allah eta leuwih alus. Akhirna nya awal lama memang teu kagoda. Ngan ketika iblis ngagoda ka Ibu Hawa ngagoda ka Nabi Adam, mulai goyah. Akhirnya ngamam we nuang we kana buah tatangkalan teh. Bisa babishtiyakihi kalawan sabab berontokna atau mikahayangna Nabi Adam ila dzauqi samrati syajari syahwati kana ngasaan buah tangkal syahwat almanhi anu dilarang naon anha syajarah anu dilarang nya kesalahan biasa, kesalahan manusiawi eta nya sanes kesalahan iblis. Ari kesalahan iblis mah kesalahan anu timbulna teh tina kesombongan. Ari kesalahan adami mah manusiawi. Kesalahan anu memang lahirna teh tina syahwat, tina hawa nafsu. Nya kahayang nafsu.
Eta mah bisa ke Arab-Arab. Soalna naon kita aya rasa sadar. Benar itu salah. Ari nu geus ngarasa gumede mah moal ngarasa salah. Wal maqalatu jeung ari maqalah al-asyiratu anu ka-10 eta an ba'di zuhad diriwayatkeun ti saware pirang-pirang ahli zuhud. Abad 3 ka handap nya. Samemeh abad ke-3 lah. Ahli tasawuf teh disebutna zuhad. Sufi teh disebutna teh zuhad. Mun kabelah diana jadi terkenal ngaran sufi. Ulama zuhad disebut. Wa hum ari zuhad eta allazina jalma-jalma ihtaqaru anu nganggap remeh sa allazina ad-dunya kana dunya. Jadi palire dunya teh dianggap remeh. Walam yubalu jeung teu merdulikeun saha allazina biha kalawan dunya. Bal balikta akhadhu ngalap saha allazina min hatina dunya qadra daruratihim kana ukuran daruratna ya allazina kebutuhan-kebutuhan anu mendesak darurat mah kebutuhan-kebutuhan anu mendesak darurat mah kebutuhan primer disebut zuhad ini nu penting mah bisa hirup dahar teh bisa hirup make pakaian ge nu penting mah terlindung nutupan aurat terlindung tina panas, terlindung tina tiris. Zuhad model gitu zuhad. Ari urang mah dina bab dahareun ge jauh kayak disebut zahid. Nya ngalap barang dunia teh saukur kebutuhan pokona wungkul. Ari urang mah rata-rata geus jarang ya, mencukupkan karena kebutuhan pokok. Lamun kebutuhan pokok mah asal aya sangu jeung deungeunna. Naik deh karena kebutuhan sekunder berarti orang mah cenah nanti sangun ge hayang sangun alus dengan ge hayang dengan alus naik deh karena tersier dahar ge hayang di restoran kadang gitu jauh tina zuhud sikap zuhud. Tapi modal intina zuhud teh urang naon ngaran teh nya dina hate urang dunia teh teu asupkan hate urang lah. Eta modal apa zuhud teh. Hate urang teh cuma tel kana dunia. Sanajan loba banda dunia tapi hate urang teh cuma tel kana dunia eta disebutna zuhud. Man ari sawe jalma eta adnaba lamun migawe saman dan ban kana hiji dosa. Ai tegasna tahammala nanggung saman kana zanban wa huwa bari ari siman eta yadhaku seserian. Ai tegasna wa halu bari ari tingkahna siman eta anausanya nyana siman eta yafrahu bunga saman bitahammuli ku sabab nanggung zanban melakukan dosa teh malah seserian malah bunga. Daek mah cenah geus beak 5 krat. Bunga dosa. Fa innallaha maka sanyana Allah taala eta yudkhilu bakal ngasupkeun saman sa Allahu kasiman annara kana neraka wa huwa bari ari siman eta yabki ceurik balilihan sahabat. Ceurik kada sangke lamun asup kana neraka tah. Leweh. Ayeuna we gitu nya. Bunga-bunga. Li anna hakau karena saenya nyana hakna si iman eta an yandama yen nalangsa saman. Karena ketika melakukan maksiat, melakukan dosa mah hakna teh nya kuduna nalangsa. Wa yasagbiro jeung minta hampura Allah ka Gusti Allah taala bari malur sa Allah. Lidzalika karena ara-ara eta zanban. Kuduna mah kitu lain malah bunga. Kuduna hanjakal jeung minta hampura ka Gusti Allah sakuduna mah kitu malah bunga. Wa man jeung ari sawe jalma eta ta'ala mun ta'at saman wa huwa bari ari siman
Lamun taat itu disebutkan taat ka saha, itu disebutkan taat ka Allah, taat ka Rasulullah. Tapi dia disebutkan atoa, lamun taat saman. Taat ka saha kan ke pertanyaan gitu ya. Tadi dia ente disebutkan maf'ul bihna. Karena memang kan dina ilmu balaghah ge wa ghairu qasirin ka qasirin yu'ad. Terus mahma yakul maqsudun nisbatan faqad. Fi'il muta'addi kadang sok dijadikeun fi'il lazim dina status tarkibna teh. Ya kan muta'addi butuh kana maf'ul bih. Tapi itu disebutkan maf'ul bihna dijadikeun jadi fi'il lazim. Maksudna naon ngan disebutkeun kataatan unggul ka iman. Orang yang taat. Nah, itu perlu keterangan lanjutan taat ka Gusti Allah, taat ka Kangjeng Nabi itu. Bukan mah orang yang taat. Eta banyak terjadi dina kalam Arab fi'il muta'addi dijadikan fi'il lazim. Maksudna pikeun nganisbatkeun makna fi'il lawungkul bahwa si iman teh taat. Wa ghairu qasirin ka qasirin yu'ad mahma yakul maksudun nisbatan faqat. Wa huwa bari ari si iman eta yabki ceurik ngagungguik saman. Taat tapi ceurik gitu. Hayaan karena ara-ara isin minallahi ti Gusti Allah taala bari maluhur sa Allah. Wa khaufan jeung karena ara-ara sieun minhu ti Allah taala bari maluhur sa Allah. Ala taksirihi karena lalawara nasiman fi tilka taati dina eta taat. Merasa diri masih lalawara kene dina kataatan teh. Merasa bahwa memang dina taat teh aya kakurangan kene. Da saur para ulama amal urang mah moal jauh pasti madkhulah jeung ma'lulah. Ma'lulah teh pasti aya alasan. Alasana entah ukhrawi atau duniawi. Tuluy madkhulah mah sok kaasupan ku panyakit-panyakit. Dina amal teh kadang hayang kapuji. Kadang hayang kakuping jalma soleh. Ku batur. Eta ma'lulah jeung madkhulah. Fa innallaha lamun jalma ngalaksanakeun kataatan tapi manehna ngarasa PPK dina kataatan tersebut fa innallaha maka saenyana Allah taala bari mahaluhur sa Allah eta yudkhilu bakal ngasupkeun sa Allahu ka siman al jannata ka surga wa huwa bari ari siman eta yadhaku bungah sama. Kayak Gusti Allah diasupkeun ka surga dina kaayaan bunga pisan. Ai tegasna yafrahu bunga saman ghayatal farahi kalawan tutugna ka bunga. Tutugna ka bunganya bunga pisan, pol-polan bunga teh. Li husuli matlubihi karena hasil panyuprih siman. Naon panyuprihna wa huwa arimat lubihi eta afullah panghampura Allah taala bari maluhur sa Allah. Urang mah kan ya ari nabi mah maksum, ari para wali mah mahfud, ari urang mah maghfur. Ya sawar Abah almarhum al-maghfirlah al-mahfud kan gitu. Para nabi mah maksum diraksa tina ngalakukeun pamaksiatan. Jeung moal mungkin tumiba. Moal mungkin para nabi ngalakukeun doraka. Ari para wali mahfud dijaga ku Gusti Allah tina ngalakukeun kesalahan. Ngan para wali mah mungkin melakukan kesalahan. Jeung memang sok aya nu ngalakukeun kesalahan gitu nya. Tapi ari para wali mah lamun ngalakukeun kesalahan teh sok langsung ditobatan. Ari urang mah pangkana teh al-maghfurlah. Hampuraeun. Hampuraeun gitu. Hampuraeun Gusti Allah. Da dina amal oge urang mah petot gitu. Amal kita ketika urang ngalaksanakeun taat merasakan sadar diri PPK teu bisa bener-bener ngalaksanakeun secara sampurna dina kataatan teh.
maka ke asup ke surga itu bakal bungah pisan. Karena naon orang ke bakal terus introspeksi diri, terus memperbaiki amal orang. Wal maqalah tu nyari maqalah al hadiyata asyarata anu ka-11. Ta'an ba'dil hukama diriwayatkeun ti sawareh pirang-pirang ahli hikmah. Ail aulia itegesna pirang-pirang wali. Hukama. Para wali. Kan kamari anu disebut atibanya. Hukama teh disebutkan. Aya bimakna para wali, hakim yang hukama teh. Aya bimakna ahli kedokteran. Tuluy aya bimakna filsuf. Kan kamari tas dibahas tanya tas disinggung. La tahkiru dzunubas sigara, la tahkiru. Ulah ngahinakeun anjeun az-dzunuba, ulah nyapirakeun anjeun az-dzunuba kana pirang-pirang dosa as-sigara anu leutik. Ulah disapirakeun dosa-dosa leutik teh. Ai tegasna la ta'uddu ulah milang-milang anjeun ha kana dzunubus sigar. Sigoron kana pirang-pirang dosa leutik. Ulah dianggap leutik. Dosa leutik teh ulah dianggap leutik. Fa innaha sabab sanyanya dzunubus sigar tatasya'abu jadi bercabang. Min hatina dzunubus sigar naon az-dzunubul kibar. Az-dzunubu pirang-pirang dosa al-kibaru anu bararadag. Karena tina dosa leutik eta jadi bercabang karena dosa-dosa ngarambat gitu karena dosa-dosa gede. Asal mah leulitikan we heula gitu. Partai kecil heula ena berdosana teh partai kecil. Geus kebiasaan-kebiasaan mah jadi partai besar dosana. Wa aidon jeung deui rubama yakunu terkadang bukti naon ghadabullahi bebendu Gusti Allah taala bari malur sa Allah eta fitil kasigori di tetep dina eta pirang-pirang dosa leutik. Seperti awewe tekniknya awewe ngingu ucing tapi tara di paraban dikerem nyiksa ucing nyiksa sato kan teh maksudna teh dina hadisna dosa gede teh no sekian nya musyrik tuluy lari dari peperangan membunuh dan sebagainya itu disebutkan tah teu maraban sato atau nyiksa sato gitu dosa leutik tapi teh bisa jadi bebendu Gusti Allah tidinya bisa jadi mamala kan saurnya abah we sering peming pasaran tijan dosa gede moal jadi mamala lamun beunang lamun keuna na ka urang teh rahmat Allah dosa leutik bakal jadi mamala lamun nu keuna ka urang teh keadilan Gusti Allah bahkan dina tajul arus mah dihancet itu tajil arus. Jangan. Para wali Allah mah, yang para aulia nyari satu ulah nyapirakeun dosa leutik. Bahaya nyapirakeun dosa leutik. Para wali mah gitu tara nyapirakeun dosa leutik. Naon sababna? Sabab ieu ari dosa gede mah sok dianggap bener-bener dosa. Langsung ditobatan. Ari dosa leutik masuk dianggap leutik tara ditobatan tungtuna numpuk jadi dosa gede we. Wa maqalah nyari maqalah asaniyata asyarata anu ka-12 eta anin nabi diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyatana hadis la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghiratan ta aya dosa leutik eta maujud ma'al israri sarta ngeureuyeuh. Ari dikeureueuh mah lain dosa leutik eta mah. Keureueuh we terus. Fa innaha maka sanyana saghira bil muadzabati kalawan ngalanggengkeun terus menerus alaiha kana saghira eta ta'zumu jadi badag ya saghira jadi agung, jadi pohara, jadi badak.
Fatasiru maka jadi naon sogiro eta kabirotan dosa gede, lamun numpuk mah lamun nepi ka gede jadi dosana dosa gede. Wa idan jeung deui anasanya sogiro ala azmi istidamatiha netepan kana ngazam ngalanggeng kana sogiro eta tasiru jadi naon sogiro eta kabirotan jadi dosa gede. Niat rek ngeureuyeuh dosa leutik eta teh geus jadi dosa gede. Niat rek ngeureuyeuh dosa leutik teh naon sababna fa inna niyatal mar'i sabab saenya-nyana niatna hiji jalma fil ma'asi dina pirang-pirang maksiat eta kanat bukti naon niyatal mar'i eta maksiat berniat melakukan maksiat eta ge geus maksiat. Ya karena pemanaan lebih mendalam. Ingat bahasanya niat ya mah. Niat lain ngazam. Ari niat mah berarti gisrek breng pisan. Ya breng gitu nya gisrek di awal pisan. Ari ngazam mah karek ngazam kan ari ngazam mah teu dituliskeun. Aya kerentak rek maksiat. Itu langsung dituliskeun. Tapi emang niat, ari niat mah berarti geus ngalakukeun mukadimah-mukadimahna. Tah eta teh geus karek mukadimahna wungkul ge geus dosa. Wala kabirata jeung teu aya dosa gede eta maujud ma'al istighfar sarta istighfar lamun terus diistighfaran mah dosa gede ge bakal kahapus. Ai taubat tegasna taubat bisyurut ya kalawan pirang-pirang syaratna taubat. Tobat nasuha engke aya di hareup penjelasan tobat nasuha. Tobat anu bener-bener. Fa inna taubata sabab sanyanya tobat eta tamhu ngalebur naon tobat asarul khati'ati kana tapak kasalahan. Wa in kana talasan bukti naon khati'ah eta kabiratan dosa gede dihapus pun. Atta ibu minazan bikaman la zanbalah jalma anu tobat tina dosa per dosa eta teh ibaratkeun jalma anu teu aya dosaan. Rawa ngariwayatkeun hadzal hadis kana ieu hadis la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar sa'ad Dailami Imam Dailami An Ibnu Abbas tamkiti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lakin tetapina bitakdimil jumlati kalawan ngaheulakeun kalimat al akhirati anu akhir alil ula mandirikeun kalimat anu mimiti. Berarti riwayat Imam Dailami mah la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Dosa leutik lamun dikeureuyeun eta jadi dosa gede. Dosa gede lamun diistighfaran eta jadi kahapus gitu. Wal maqalatu jeung ari maqalah asalisata asyarata anu ke-13 eta kila diucapkeun ku qail duka qail nasaha. Hammul arifis sana'u wa hammuz zahidid du'a'u. Hammul arifi ari cita-cita na jalma ahli ma'rifat atau tujuan ahli ma'rifat eta asana ngalem ka Gusti Allah. Ai tegasna muradul arifi ari tujuan atau kakarepan jalma anu ma'rifat billahi ka Gusti Allah. Eta as-sana'u ngalam ala Allah ka Gusti Allah ta'ala bari maluhur sa Allah bi jamili sifatihi kalawan pirang-pirang sifat Allah anu indah. Ngahelat tujuan itu gitu, ingin memuji Allah, ngalam ka Gusti Allah cita-citana. Wa muzahidi jeung ari cita-cita atau tujuan ahli zuhud
eta doa ngadua ka Allah. Ai tegasna muradul mu'ridi ari kakarepan jalma anu ngabalieur aniza idi tina pangleuwih ala qadril hajati kana ukuran pangabutuh minad dunya tina dunya biqalbihi kalawan hatena mu'rid eta doa ngadoa kan zahidnya zuhad orang zuhud tadi dijelaskeun menganggap dunia teh remeh teu memperdulikan dunia tapi sok sanaos kitu manehna mengambil dunia teh hanya sebatas kebutuhan pokona wungkul tanya. Jadi mah bahasana jalma anu ngabalieur tina pangleuwih anu ngaleuwihan kana pangabutuh pokok tina barang dunia. Zahid mah tujuanana cita-citana teh nyata ngadoa. Wa huwa ari ad-du'a eta at-tadarru DP ilallah ka Gusti Allah taala bari mahluhur sa Allah. Merendah diri ka Gusti Allah. Bisu alima kalawan nyuhunkeun perkara indahu anu tetep sandingan Allah. Bayana ma minal khairi nyatana kaalusan. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kebaikan di sisi Allah. Orang zahid mah gitu. Tapi orang arif mah tujuannya teh ngalem ka Gusti Allah, muji-muji ka Gusti Allah. Jelas jauh gitu. Jelas jauh. Naon sababna kok beda? Jadi aya zahid, aya arif. Zahid mah ke tujuanna teh nyata ngadoa minta Gusti abdi mah hoyong pahala. Teu hoyong dunia, hoyong akhirat gitu. Ari arif billah mah ngalem we ka Gusti tara nyuhunkeun tara seueur nyuhunkeun naon-naon gitu. Nu diseueurkeun teh ngadoa ka Gusti Allah. Naon teh ngalem ka Gusti Allah diseueurkeun teh. Ari arif billah mah lamun dina wiridan ge saya teh sallallahu alaihi Muhammad we. Eta arif sebenarnya. Ari zahid mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan yaksuru biha mali wa yasaqimu biha hali kan gitu ya. Hayang loba harta, hayang istiqomah gitu kan ya. Ari nanti ari nu arif mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Taya diselap-selip paminta naon ketika disalatan. Tapi leuh nya halus eta ge nya. Zahid jeung arif nya halus. Sanajan beda levelna. Li anna hamal arifi karena sanya nyana tujuan jalma anu ma'rifat billah eta rabbuhu pangeranna si arif. Tujuan utamanya pangeran ari zaman geus ma'rifat ka Gusti Allah. Dengan dina ngalaksanakeun ibadah, dina ngadoa teh. Karena memang di ngadoa teh ibadah. Ngadoana ge nu diseueurkeun teh nya ngalem ka Gusti Allah, da tujuanna Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jeung lamun teu diparentah ku Gusti Allah ngadoa mah moal ngadoa kan gitu. Adoa teh kan hual ibadah, doa teh ibadah. La sawabu lain ganjaran. Wala jannatu jeung lain surga. Tujuan zaman ma'rifat billah mah ka Gusti Allah. Nya hayang caket sareng Gusti Allah. Hayang wusul ka Gusti Allah. Hayang langkung, hayang terus-terusan wusul, hayang terus-terusan caket ka Gusti Allah. Wa hamuz zahidi jeung ari tujuan jalma anu zuhud eta nafsuhu dirina si zahid. Lain pangeran tapi bagian dirina. Ayat tegasna manfaatun nafsihi manfaat awakna si zahid. Minas sawabi tina pahala wal jannati jeung surga. Nu zahid mah masih hayang kene surga. Masih kene hayang pahala. Fa farqun maka eta beda pisan. Bainaman ari antara jalma ari jarak antara jalma himmatu anu tujuanana si iman eta al-huru bidadari. Waman jeung jalma himmatu anu ari tujuan si iman eta raf'us sutur
diangkat pirang-pirang hahalang, diangkat hahalang, hayang terus musyahadah ka Gusti Allah, hayang terus nyaksi ka Gusti Allah. Dina sapalih kalimat dimanya para ulama tasawuf sok ngabasakeun kieu. Farqun kabirun bainaman himmatuhul hur wal kusur wa bainaman himmatuhu raf'us sutur. Jalma anu tujuanna hayang bidadari jeung hayang gedong-gedong di surga jauh pisan, beda pisan darajatna jeung jalma anu tujuanna teh hayang dihilangkeun hijab tidak dirina sehingga manehna bisa nyaksi terus ka Gusti Allah. Wal maqalatu jeung ari maqala ar-rabi'ata syarata anu ka-14 eta an badil hukama diriwayatkeun di sapalih pirang-pirang ahli hikmah ai atibba'il qulubi tegasna pirang-pirang dokter hate. Wahum ari atibba'il qulub eta al-auliya pirang-pirang wali Allah. Namun dina konteks tasawufnya hukama teh berarti aulia. Tapi lamun dina konteks kedokteran nya ahli kedokteran Al-Hakim Ibnu Sina. Man ari sawe jalma eta tawahama lamun nyipta-nyipta saman. Anna lahu kana sanyana eta tetep kaboga si iman. Saha walian anu nulungan. Aula anu leuwih deukeut minallahi ti Gusti Allah. Qallat maka saeutik naon ma'rifatuhu ma'rifat nasi iman billahi ka Gusti Allah. Can ma'rifat ka Gusti Allah, can bener-bener ma'rifat ka Gusti Allah lamun jalma boga prasangka bahwa ada orang atau ada yang lain selain Gusti Allah anu bisa leuwih diandelkeun. Wal mana jeung ari pimanaeunana eta man ari sawe jalma eta donna lamun nyangka saman anna lahu kana sanyana eta tetep pikeun siman sahana siron anu nulungan aqraba anu leuwih deukeut minallahi tibatan Gusti Allah taala wa aksara jeung leuwih loba naonan nusratan nulunganna minhu ti Gusti Allah nyangka teh babaturan leuwih bisa mere manfaat nyangka teh babaturan leuwih bisa nulungan tibatan Gusti Allah. Fa innahu maka sanya man eta lam ya'rif can ma'rifat saman Allah ka Gusti Allah taala bari malu sa Allah. Can bener-bener ma'rifat ka Gusti Allah lamun boga prasangka kitu. Kan Gusti Allah teh aqrabu min hablil warid leuwih deukeut tibatan urat beheung kana beheungna. Wa man jeung ari sawe jalma eta tawahama lamun nyipta-nyipta saman menduga-duga anna lau kana sanya nyanas eta tetep kaboga si iman saha aduan musuh orang yang menduga punya musuh ada anu leuwih kuat anu leuwih ngamusuhan min nafsi tibatan awak si iman qallat maka saeutik pisan naon ma'rifatuhu nyahoana si iman binafsi kalawan awak si iman. Orang yang mengira bahwa dia punya musuh yang lebih berbahaya daripada dirinya berarti dia tidak kenal dirinya sendiri, belum mengenal dirinya sendiri. Ai tegasna waman jeung ari sawe jalma eta donna lamun nyangka saman anna lahu kana sanyana eta tetep pikeun siman saha aduan musuh aqwa anu leuwih kuat min nafsi tibatan awak nasiman al amma nafsu nasiman al ammarati anu loba marentah goreng allau wallawa mati jeung loba nyacad ka nafsu teh sering marentah kana kagorengan jeung loba nyacad fa innahu maka sanya nasiman eta lam ya'rif can nyaho sa man nafsu kana awak nasiman belum mengenal dirinya sendiri. Padahal nu paling berbahaya itu diri orang sendiri. Ketika orang tidak bisa mengendalikan diri, yes, kacau. Sanajan seperti bahasana musuh nama teh sapira, tapi orang tidak bisa mengendalikan diri, maka bakal leleh ketika main pok teh.
main pok naon di dia. Kira silat gitu ya. Ngadu jurus. Kan orang lamun nanti bisa ngontrol diri sendiri mah. Nah, jadi batur itu bisa naonnya, bisa apal celah orang. Dan nu bahaya mah diri orang ketika tidak bisa dikendalikan. Wal maqalah tu jeung ari maqalah. Al khamisata asyarata anu ka-15 eta an Abi Bakrin Siddiq. Diriwayatkeun ti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Fi qaulihi ta'ala dina nafsiran dawuhan Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ayat qolat ngadauh Abu Bakar. Ayat tegasna Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar nu ngadauh fi tafsiri dzalika dina nafsirkeun eta ayat zaharal fasad fil barri wal bahri. Al barru ari daratan, ari bar eta huwal lisanu lisan. Bukan zoharo pertela non al fasadu karuksakan fil barri dina lisan wal bahri jeung dina hate. Lamun penafsiran Abu Bakar ditafsirkeun kitu. Wal bahru jeung ari bahr eta huwal qalbu hate. Jadi timbul dohir tampak kerusakan pada lisan dan pada hati. Faida jalma-jalma teh rusak tembong dina leta bahasa nangis garoreng, bahasa nangis teu tuluy hatena komo. Faida fasada maka bila mana rusak naon al-lisanu lisan letah bisa kalawan curak carek masalan kawan umpamana atau ngomong-ngomong anu goreng eta teh tanda kerusakan lisan. Bakat maka ceurik alai karena arah-arah lisan naon an-nufusu pirang-pirang jalma. Amun lisan teh dijaga ngomong sageunahna mantak nancep kana hate batur careurik nyeri hate cenah di ku omongan si eta. Ail ashkhasu tegasna pirang-pirang jungkerengan, pirang-pirang jalma min bani Adam ti keturunan Nabi Adam. Bakal careurik. Ku sabab teu ngajaga letah, rusak letah. Wa idza fasada jeung bila mana rusak nal alqol bu hate. Birriya iku sabab riya, masalan kawan umpamana. Dina hate teh riya, ujub, takabur, hasud. Bakat maka cerik yang cerikan alaika na qalb naun al malaikatu malaikat. Sedih malaikat iya cenah hate mun di kieu-kieu. Nyapekeun malaikat. Nyatet amal goreng. Amal alus aya riaan kahapus deui. Amal alus aya hasudan kahapus deui. Sudah kok orang ditulisin mana sih teh, malah dicoreng kemana gitu, dicengcerikan kemana? Kila diucapkan, al hikmatu ari hikmah, fi annali kukoilnya, naon al hikmatu, ari hikmah fi annal lisan dinasanya nya lisan eta wahidun hiji, hikmana naon letah wakibat hiji, eta tanbihun ngelingan lil abdi kahamba kajalma. Fi annahu dinasanya nyana kalakuan eta layan bagi henteu sayogya teu pantas naon an yatakalama yen ngomong saha abdi illa fima angin dina perkara yahumu anu penting naon mahu kasih abdi wa fi khairin jeung dina kaalusan di antara hikmah kunaon letah teh diciptakeun hiji ari anggota tubuh nu sajen mah double leuwih ti hiji. Hikmah teh nyata nya urang teh ngomong teh kudu dibatasi hal-hal anu penting hungkul atau hal-hal anu alus. Wakila jeung ceuk hiji kil, wakila jeung diucapkeun ku qail naon li annal lisana karena sanya lisan
adzakira anu eling bikulli lugati kalawan sakabeh pirang-pirang bahasa eta kana bukti naon zikruhu elingna leta zikirna leta eta lil madkuri kana zat anu dizikirkeun al wahidi anu sahiji. Sanajan berbagai macam bahasa lisan gitu tetap anu disebut mah menunjuk kana zat anu sahiji anu dizikirkeun mah Gusti Pangeran gitu. Gusti gitu nya. Lamun bahasa orang mah Gusti nu agung, lamun bahasa Arabna Allahu Akbar gitu. Allah nu maha agung. Tetap bahasa-bahasa boleh beda, tapi tujuan anu dizikirkeunna sarua. Wa huwa ari madzkur wahid eta Allah taala Gusti Allah taala. Wa kadzalika jeung eta seperti alisan al qalbu ari hate begitupun hate ge hiji. Jadi ulah loba teuing mikiran perkara-perkara anu henteu penting atau perkara-perkara anu lain kalusan. Jeung hate ge dipake ngingetna teh pake napakuran, pake zikir, pake nginget, pake sadar, pake menyadari kana zat anu sahiji. Bi khilafin nahwil aini kalawan berbeda saumpamana mata wal udzuni jeung ceuli. Fa innahu maka sanya nyana nahwil ain wal udzun eta ya ta'addadu bing bilangan naon nahwil ain wal udzun. Leungeun enan teh mata jeung ceuli mah henteu hiji tapi terbilang aya dua. Leungeun dua, suku dua. Kila diucapkeun ku qail naon li annal hajata karna sanya nyana pangabutuh ila sam'i kana ngupingkeun wal basori jeung kana ningali eta aksarul leuwih loba minal hajati tibatan pangabutuh ila kalami kana ngomong. Urang teh sebenarnya sangat nanti leuwih butuh keneh kana mendengarkan, leuwih butuh keneh kana melihat daripada kana ngomong. Ngan urang mah rata-rata sok hayang ngomong wae, hayang dilihat, hayang didengar wae. Urang mah rata-rata. Karena kan memang tabiat nafsu mah kitu. Hikmah dina diciptakeun memang urang teh lobana ngupingkeun, lobana ningalikeun napakuran jadi ditingali alam dunia teh supaya bisa wusul ka Gusti Allah. Dikupingkeun penjelasan-penjelasan teh hal-hal anu sifatna kebaikan. Tapi urang mah hayang teh dikupingkeun wae. Sanes ngupingkeun. Ingin didengar tapi tak mau mendengar. Bahkan sahur Imam Suhrawardi makan awalul ilmi husnul istima'. Mimitina ilmu teh nyaeta alus mendengarkan. Lamun hayang boga ilmu nya urang kudu bisa menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik. Ku sapali ulama ta'allam husnal istima' kama tata'allamu husnal kalam. Anjeun kudu belajar alusna ngaregepkeun, alusna mendengar sebagaimana anjeun belajar berbicara yang baik gitu. Kan aya latihan public speaking. Di mana-mana aya latihan public speaking mah. Tapi latihan public teaching. Public nyimak gitu. Diajar menjadi penyimak yang baik. Jarang tak aya sugan aya kursus menjadi penyimak yang baik. Aya kursus menjadi pembicara yang baik. KBG hayang belajar bicara yang baik, tapi tidak mau menjadi pendengar yang baik. Rata-rata hayang didengar bukan ingin mendengarkan. Tah eta lamun lisan jeung hate geus rusak geus kacau lah. Wa inna ma syabbaha jeung aing pasina nyaruakeun saha Abu Bakar. Al-qalba kana hate. Bil bahari kalawan lautan. Sehingga al-bahar din ayat tadi teh ditafsirkeun ku hate.
li syiddati umkihi karena banget jerokna qalb wa tisaihi jeung legana qalb. Hate masana jan cik peribasana dina bentuk biologisna hate teh leutik kan kolbun sonubariun jika bentuk naon teh strawberry bentuknya kayak gitu leutik tapi kolbun rohani mah eta bisa ngamuat kana naon wae sehingga sok aya lapang dada berlapang dada lega hatena besar hati karena memang jero hate mah jeung lega ngan urang sok mempersempit diri tidak mau menerima orang lain tidak mau menerima pendapat orang lain kusabab urang geus ngerasa diri lebih benar wal maqala jeung ari maqala sadisata asyarata dini aya syarata aya tah teh iya anu ka-16 eta kila diucapkeun ku qail naon inna syahwata sa'nyana syahwat eta tusayyiru ngajadikeun naon syahwat al muluka ka pirang-pirang raja abidan kana jadi pirang-pirang hamba jadi budak sahaya fa inna man sabab sanya nyana jalma ahabba anu mikaresep saman sayan kana hiji perkara fa huwa makarisiman eta abduhu hamba nasy jadi bucin lamun keur jatuh cinta jadi bucin jadi budak cinta wa sabro jeung sanya nyana sabar eta yusayyiru ngajadikeun naon sabar al abida ka pirang-pirang budak mulukan kana jadi pirang-pirang raja hamba sahaya lamun bersabar mungkin ada bakal jadi raja setidaknya raja untuk dirinya sendiri tidak dipermainkan oleh orang lain manehna punya kuasa penuh atas dirinya li'anal abda karena sanya nyeneji hamba disobri kalawan sabarna si abad hamba saya eta ya nalu merkoleh sah abad ma kana perkara yuridu anu ngarepkeun sah abad dengan kesabaran bakal mendapatkan apa yang diinginkan ala taro naha henteu ningali anjeun aya tegasna ala yasilu naha henteu nepi naon ilmu ka ilmu anjeun nah teu nyaho anjeun nah tenapi ilmu anjeun cenah ila qissati sayyidina karim ibnil karim kana kisah Gusti urang sadayana al karim anu mulia ibnil karim putra jalmi anu mulia ibnil karim putra jalmi anu mulia ibnil karim putra jalmi anu mulia saur moyai mah enggak usah ngomong aku anak wong cilik ketika ngebahas aja al karim ibnul karim wah ya mah orang yang mulia anak jalma anu mulia akina mulia uyutna mulia duh naon teu urang mah buh keranginan pan sok aya nu kitu nya ya sebenarnya mah heureuy gitu Cikromo enggak usah ngomong aku anake wong cilik lah ora ene wong cilik sing iso duwe anak tong sagala ngomong urang anakna jalma leutik da eueuh cenah jalma nu leutik tapi boga anak ngan leutik keneh tapi boga anak eueuh eta bari heureuy gitu ningalikeun aya kemuliaan nasabna para nabi mah gitu. Yusuf nyatana Nabi Yusuf As-Siddiq anu banget jujur. Ibnu Yaqub anu janten putrana Nabi Yakub. As-Saburi anu banget sabar. Nabi Yakub sangat sabar ketika ditinggalkan ku Nabi Yusuf. Oh, mang tahun-tahun atuh. Tuluy Nabi Bunyamin dipitnah maling teh. Tapi kanon dina socana teh aya lamad. Ngahalang ngarapating paningal teh. Sabar.
Ibni Ishaq anu jadi putrana Nabi Ishaq Al-Halimi anu aris Halim anu aris teh pemaaf bisa cerdas Halim pemaaf tapi rata-rata diartikan pemaaf. Ibni Ibrahim anu janten putra Nabi Ibrahim Al-Khalili anu janten kakasih Allah Al-Awahi anu seueur kembali ke Allah alaihimussalam. Nah cenah anjeun teh apal kitu kisah Nabi Yusuf jeung Wazalikha wa Zulaikha nya. Di dinya diharokatan teh. Wazalikha boleh, wa Zulaikha juga boleh. Jeung Siti Zalikha, Siti Zulaikha. Nah teh apalnya kisah Nabi Yusuf jeung Siti Zulaikha. Karena Siti Zulaikha nepi ka bucinnya. Terus kapeng-pengan ku Nabi Yusuf. Sehingga manehna teh orang terhormat tapi melakukan hal-hal anu rendahan. Nepi karek merkosa Nabi Yusuf. Walaqad hammat bih. Sangat ingin sekali ke Nabi Yusuf. Ketika kita nepi ka di kuncian ceprek gitu. Ada orang juga ngomong gitu kena. Wah, ieu mah dipaksa ieu. Apa kalau gitu? Belum alasan teh bakal dipaksa ieu. Nepi ka dikunci gitu. Dipaksa ieu. Tapi Nabi Yusuf ya ngaranna ge nabi ya, ditulungan ku Gusti Allah. Sanajan geus dikuncian ge Nabi Yusuf nepi kana lawang teh maruka ku sorangan. Nepi ka lawang muka deui. Pas lawang terakhir kabenyeng gamisna sawek gitu Kang. Tadinya aya budak leutik nu orok keneh bisa ngomong jadi saksi Nabi Yusuf. Lamun gamisna cenah soek ngati tukang berarti Nabi Yusuf anu bener. Siti Zulaikha anu salah. Lamun gamis Nabi Yusuf soekna di hadeup berarti Siti Zulaikha anu bener. Nabi Yusuf anu salah. Nya lamun nurek merkosa mah si awewe teh kan kitu nya ngojah-ngojah. Kan hareupna anu soek teh. Aku anu soekna di tukang gitu. Kecuali lamun dibenyeng ki tukang. Tapi waham mabiha tanya dina ayat surat Yusufnya. Ngawakopkeun teh loba nu salah. Loba nu kieu macana teh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Eta teh salah wakop kitu teh. Pi makneuna jadi salah. Anu bener mah wakopna walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Anu bener mah kitu wakofna. Samun ge manana salah. Lamun maknana lamun wakofna kieu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ge mah sarwana. Siti Zalikha hayang ka Nabi Yusuf, hayang kagituan. Nabi Yusuf ge hayang kagituan. Wah kacau. Kacau manana. Sedangkan para nabi mah dibersihkeun zahir batinna tina manhiin anhu teh kan bukan sifat amanah. Dina tijan gitu. Mantap anu bener mah walaqad hammat bihi titik dinya. Nya Siti Zalikha bener-bener bernafsu ingin ka Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf ge bakal hayangin gigituan jeung Siti Zalikha lamun teu sadar karena tanda-tanda ayat-ayat di Gusti Allah. Nabi Yusuf sadar, jadi teu boga kahayang. Dan jelas itu perkara dilarang. Fa innaha maka sanya nyana Zulaikha. Ia ta'ahabbat mika cinta Zulaikha
we anu merayu ka Nabi Yusuf ka Sawahibi Yusuf. Masih kuat? Sampai sih. Hah? Cek apa? Nuturi mah. Wal maqala tu jeung ari maqala as-sabi'ata asyarata anu ke-17. Takila diucapkeun ku qail. Naon tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Tuba ari kasayan anu seueur. Ail khairu tegasna ari kasayan al-kasir anu seueur. Eta liman tetepikeun jalma. Karena anu bukti naon akluhu akalna si iman eta amiron anu jadi raja. Lamun akalna anu merajai. Bian yak dia surahna yen turut saman. Bimuradi aklihi kana maksud atau kakarepan akalna si iman. Al-kamil anu sampurna mengikuti kana panjurung akalna. Akal anu normal anu sampurna. Wahawahu jeung bukti naon hawa nafsuna si iman. Ai mayalan nafsihi tegasna condong nafsuna si iman. Ila ma kana perkara. La dirinya aya laan. Iya. Tashtahi. Lana buludan. Tashtahi anu mikahayang naon nafsihu hi kana emak. Min ghairi da'iyati syar'i bari tanpa aya panjurung agama. Itunya. Kecenderungan nafsu urang kana perkara anu dipikahayang tanpa aya panjurung di agama. Kedengeran teh. Eta asiron anu jadi tawanan, anu jadi boyongan. Ay mamnu'an tegas anu dicegah min zalika tina ma tashtahihi. Kacida bagja pisan jalma lamun akalna keur jadi raja, nafsuna keur ditawan. Anu merajai teh naon teh akalna. Menggunakan akalna gitu. Lain mengikuti hawa nafsu. Tadi dia bahasana min ghairi da'iyati syar'i, tanpa aya panjurung agama. Lamun aya panjurung agama mah justru jadi pahala. Orang menyalurkan nafsu, menyalurkan syahwat gitu, karena kesenangan. Seumpama teh nafsunya lamun dina hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jeung eta tetep dina wudu nya parji aranjeun kabeh teh aya sedekah, bisa bernilai sedekah. Tuh, ketika hawa nafsu teh disalurkeun kanu halal, maka nilainya sarua jeung sedekah. Berpahala. Tuh, maka bahasana teh min ghairi da'iyati syar'i, tanpa aya panjurung agama. Ari aya panjurung agama sesuai sama teh komo pamajikanna menta butuheun. Butuhan kan kudu dinapakahan, kurang napakah dohir batin, eta mah jadi pahala. Beda jeung lamun disalurkeunna kana perkara anu teu aya panjurung agama, eta mah jadi dosa. Oh, mantap. Nya barang dahar we. Dahar lamun ngadahar perkara anu halal, niat ngalapak kuatan jadi pahala. Aya panjurung agama tidinya. Tapi lamun dahar ngadahar perkara anu haram, tuh, da aya panjurung agama kudu ngadahar perkara anu haram. Kecuali mun kapepet lah gitu ya. Jadi anu teh eta mah kudu ditawan nafsu. Nu mantak aya bahasa min ghairi da'iyati syar'i penting teh di dinya teh. Ari aya panjurung ti agama mah. Eta bisa jadi pahala bahkan halus. Bisa luruskeun nafsu halus sebenarnya gitu. Karena naon? Ini agama oge mengakomodir karena kebutuhan-kebutuhan urang, kebutuhan biologis, makan, minum, bahkan kebutuhan seksual, itu diaturkan. Dina bab fikih. Namun urang hayang barang dahar namanya halal,
Heg dahar. Kulu washrabu wala tusrifu. Lamun rek hayang jima nya menyalurkan syahwat seksualnya salurkeunna kanu halal. Wa wailun jeung ari karusakan anu banget. Ai halakun tegasna karusakan syadidun anu banget. Eta liman tetepikeun jalma kana anu bukti naon hawa nafsuna iman. Eta amiron anu ngarajai. Bi an arsala surahna yen ngencarkeun si iman hakana hawahu dikencarkeun dilepaskeun ila mustahayatihi kana pirang-pirang kasenanganana hawahu diumbar we gitu. Ngalajur nafsu henteu malire kana aturan-aturan agama panjurung-panjurung agama wa aqluhu jeung bukti naon akalna si iman eta asiron ditawan ari akalna di naon nya ditawan ari nu dijadikeun raja hawa nafsu. Maksud ditawan teh aya mamnuan tegasna dicegah min nahwi tafakkuri tina saumpamana tafakkur fi ni'amillahi dina pirang-pirang nikmat Allah taala bari maluhur sa Allah wa fi 'azamati jeung dina keagungan Allah taala bari maluhur sa Allah. Emang geus pada apal gampang deh. Timer ada panjang. Sikap pentingan teh. Mari dilanjut atau sikap heula? Sikap heula nya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.